Aduh. Saya ngejeng di Kabul. Ada meureun. Aya anu minta nomor euy. Mesti tilu peuting geus saminggu. Geus saminggu geus awak teh geus katingali begung da teu dahar saminggu atuh geus kanyos. Tapa. Nya jam 12 peuting. Cot, aki-aki jangotna geus samet bujal. Baju rubat rabet. Aya naon maneh? Abi teh tos saminggu dia nyuhunkeun nomor. Sia karek saminggu aing nepi ka 3 taun rubat rabet kieu. Sarua heueuh. Cereng sarua eta geus tapa. Geus 3 taun. Geus 3 taun. Sia karek saminggu geus 1000 tateno aing 3 taun. Matak meungeus mentong dareangan nu kitu. Ulah percaya dengan kitu lah. Heeh, lain-lain musyrik lah. Aduh. Da abi mah mengukur perantara teu. Allah mah tara make perantara. Teu geus tong kitu salat nu balik. Tah urang siga heureuy eta pinyaanan daripada naon ki kitu anu teu puguh. Nih Mang Jujum kirim bubur. Tah eta kirim bubur eta jalmi bener. Eta karya nyata. Si Pais ge pan? Pais. Iraha urang misalna sugan, "Ma, abi teh hayang Surabi." Ya lo datang. Tah, eta martabak Asia. Da hideng. Nanti adil rokona ku si Wildan we. Ai ka urang. Tah, Soalnya dia mah tara arudut. tah urang teh euy, eta martabak Pais teh disayati teh ngariung ada. Surabi. Nya, tapi Surabi. kakek eta Surabi di Pais. Kuduna mah si Pais bukan peraturan. Nya. Mana lain ngadengarekeun we mareuli atuh. Dah. Lain ngadaon ngariung di dinya berarti Pais teh heureun atuh we Surabi aing. Lain bijik samarepna mun ngadengeun mara di beres Surabi. Pais, abdi ngupikeun mara bengi. Ya teh paduli. Alah, si Mang Jujum gumujeng nya. Ya. Aduh, iraha cenah aya anak urang kayaknya teh ngubur teu mayar euy. Pokoknya Heeh. Karunya ka si Pak Jujum teh eta we wungkul. hayang kapuji resep Pak Jujum teh. Kunaon? Make jemu saya ngabuburu jeung sok keluarga. Bagi bayar. Naonan ieu teh kitu. Tah eta. Si Pais ge atuh urang datang ka tempat Surabina nuju badminton, guru tak datang. Datang. Dar mahanan. Urang seuri we nyaho kitu meuli 5 jutaan mah. Ai duit urang mah teu payu di dinya teh. Oh. Di Surabi Pais buah di bubur Mang Jujum duit urang mah teu payu. Nah, ada di Citakna di Jakarta di Peruri. Naon maneh teh? Nya duit. Peruri teh perumahan naon? Peruri teh perumahan rumah ini. Si Truna alah. Urang teh senang hirup pikiane garowok-gorowokeun udah hate baceuri. Atuh aing geus. Halo, di sini halo. Halo. Mo. Halo. Yuk. Mai Bing. Bulan. Ada yang ieu teh tukang celep. Oh, tukang celep mah enggak. Rame ya, Pak Nuhun. Jadi teu barusannya dongeng di bulak-balik oke. Hari zaman kiwari teh kan seueur anu stres teh Halo? liburan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mang capekeun abdi mah. Saya sampai menuju ke Walakaya. Oh, di mana ieu? Tapi nguping Kang Ibing sareng para kanca nuju garelo ngacapruk abdi janten seuri. Ibu kade bisi ka bawah ge no. Itu kena ka bawa. Oh, atuh. Urang ka bawa ku ibu. Ngapangkeun. Sareng saha Abdi Endah Iroh Francisca nu geulis ti orok teh. Ibu mending ngabrodor. Atuh beakeun alas abdi ku ibu. Ingat. Mangga nuhun. Tah, Tuna. Yuk. Maneh ingat aya dongeng anu sebling teh. Nya. Oh, Kumaha. Haji sebling. Oh, jelema pedit. Atuh tapi Tara naik barang bere. nyangan teu gaduh istri. Kulantaran teu gaduh istri meureun hiji mangsa mah Iseng curugna teh. Curug mana we curug we. untuk make kuku. Nya abuskeun kana botol. Dicabut disada bling. Aduh, genah aing cenah. Asupkeun deui cabut deui. bling kita. Genah berenya. Aya budak ngorang ngintip eta teh naonan. Abdi nu cai sorangan. Ceuk nu di sisi teh sae mang. Aduh. Urang kungsi ya dongeng anu teu puguh. Anu teu puguh. Nyata unga anu balanya ka toko Cina. Ceuk si encekna teh da cek baheula.
Begitu selesai balanya teh kamsia. Oh iya, cenah balik. Terus balanya kamsia, balik tanyakeun. Sok naon teh kamsia teh? Eta nu ieu nyahwanan. Sia nu teu ngarti teh ngahina kamsia teh monyet. Nya teh amok. Oh, datang deui ka toko begitu geus beres balanya mulak cangkring. Ye, engko maneh jeung anak maneh jeung kabeh kamsia. Sia mimitina sia. Telepon ka balong, teh nya mimitina sia bling-bling naon. Sebling tong pipilueun siapa tanya mimitina hafal sejarahna alah urang mah tah itu eda naon ieu teh euy asal lobating naon teh oh eta tah aya dina euy anu dongeng urang kampung oh eta mah urang kampung datang ka kota mama budakna ditungtun budak SD mun kelas 4 Di 3. Megat teh kampung teh. Awewe. Ayo cenah ujang. Da cenah dunu lanceuk mana teh dununganan teh di dieu jadi hotel ieu. Sup teh uluh cenah mah di kieu iPad teh aya lift. Terekel naik lift teh turun deui ih cenah naon kieu. Aya budak. Nya. Terekel naik ka luhur. Ka mana eta? Aya teh lihat turun kuy, lor teh keluar. Ayo bapak-bapak di dasi. Alah, itu pergi ngegedean jelema cenah ngarah tere. Teh budak naik keluar deui ke sekolah teh pake dasi. Eta mah budakna disurung-surung. Ujang mah teh ngarah teh sing ngurus. Maneh naik. Naik. Abuskeun ka dinya tret. Jarak 5 menit. Keluar deui negro. Da eta ngagorokin anak emang geus gede jadi hidung sia. Cek negro nanti apa ini? Apa ini? Siap belah gitu doraka ujang. Halo. Yuk. Kakang. Ya tah, ya Diana teh. Kenapa bilangnya lip? Ya. Kenapa bilangnya lip? Bilang nyelip naon? Kenapa bilangnya lip bukan lip? apa tuh Kakang. yuk Iwir dina gawir. Belum sikin angka 2. Tutung meureun ku manehna. itu sungai negara resep sunana Dingdong nanung. penggemar resep sunana ieu mah Kakang, kasmarannya mana? Ya. Kang? Ya. Wah. Iti kurih bojong soang. Bibir purih dilodok soang. Tuh. Kapasir kaliki mawa sama. Aki-aki ngadahar patromak. Alah, kamu jong loa mericau. Jalana babakan Ciparai. Matak lamun asup ka masjid. Sadiakeun amal-amalan nu hade. Naon sia teh sini rantu teu Sinira naon teu nyamung. Kumaha we anu penting mah nepi sarana. Pak ketipung. Bujur dempak di balur tipung. Allah. Halo? Salam. Damang Pak Haji. Sarang saya. Sarang iya bade aya nu nyawa. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Ieu mah sinyalin heureuh yo. Mohon. Ke heula ulah ka heureuh ya. Bade naroskeun ieu teh nya abdi teh urang Bandung, Pak. Mohon. Abdi urang Bandung. Di Bandung teh aya walungan Cikapundung. Mohon. Kapundung teh naon, Sobi? Kapundung teh tangkal ageng siga karet. Anu sok di daerah bonsai geuningan. Sanes sapertos bencoy deui kitu. Mun sapertos bencoy. Terus bencoy. Sapertos bencoy. Mun Atan pi tangkal naonnya ku bapa di aksaraana kapundung. Seperti bencoy pan aya laguna. Bencoy anjeun datang deui. Nah eta teh. Di Eta mah jol atuh. Oh, jol teh gentos. bencoy alun-alun belok kanan jalan bencoy bulan. Bajoy itu. Keturuna eta tukang Asep teh. tuna mohon. Jajawaan deui sok ah. Lepat eta masih sastro. Si Sasro. Eta dongeng sebling aduh waas pisan dia keur abdi keur budak eta jahan bener sebling. Dia sebut kalau motor sabut sebling. Mohon. Kagugat deui aduh waas. Ya abdi mah teu ngartos. Teu ngartos abdi mah naon nu diasupkeun mah curug tapi jadi masalah. Curug naon eta malah. Aduh kalau bujur muning naon ieu sok. Suatu praktekeun di dinya tos seueur saur atuh tutup telepon. Pareman lampu. Aki-aki tadi tuh melihat Pareman lampu ketek ngapeuting budak juk cirik we. Mama hayang lotek. Wah ya kieu sia mama hayang lotek. Geuning dia mah maseuh ha. Assalamualaikum Kang Kadaukeun. Ubi urang pernah ngalaman sedih turuna.
Gua. Ting di daerah mana orang poho deui. Ngan hiji mang sama aya nu seserahan panganten. Ti pihak lalakina teh nyarita pun anak mah estuning boro-boro harta teu rupa-rupa acan. Pansugan teh paribasa, adi tinggal teh bener goreng pisan. Cek urang tong ngabibirang sorangan sia teh. Aduh, eta mah euy urang Jakarta boga ka boga urang Bandung. Malam minggu teh ngirim ka pimitohan bawa nangka itu bawa buah. Tok di jero teh mangga. Loh, tahu saya bawa mangga. Barang dibuka teh betul, Pak. Minggu hareupna Sabtu datang deui mau mangga deui nya buah. Tok. Mangga memang betul, cuma teh sup nyahoan calon mertua saya. Minggu hareupna deui mau nangka we geus. Tok mangga bukan, sekarang mau nangka. Bari igal-igalan. Cek itu ada cetek gelo. Pakai jeung herna, sekarang mah bukan. Eta teh orang lembur kayak nu harus lajo bioskop, meuli tiket, sup ka bioskop teh. Disoekeun, amok pun. Goblok tiket mahal-mahal disoekeun. Meuli deui si aing kaluar tuman keluar meuli deui. Si goblok disoekeun keneh. Meuli 2 sia aing sumputkeun hiji, meuli 2. Sok soekeun deui. Hiji deui aya keneh di aing. Katipu sia. Eta mah nu katipu kitu mah sarua jeung nu kereta api. Kareta manehna teh meuli tiket teh ka Jakarta. Nya, kereta api teh berangkatna jam 6. Meuli kanya kaberangan jam 6 mana jam 6 leuwih 5. Kereta api ka tempo jauh keneh mana geus init atuh cenah urang. Kurang bieu. Isukna meuli deui. Abdi ngocai sorangan. Jeung nu di sisi teh sae mang. Aduh. Urang kungsi dongeng anu teu puguh. Oleng teu puguh. Nyata unga anu balanya ka toko Cina. Cek si cekna teh dan cek baheula. Begitu selesai balanya teh kamsia. Oh iya, cenah balik. Terus balanya kamsia, balik tanyakeun. Sok naon teh kamsia teh? Eta nu ieu nyahoanan. Sia nu teu ngarti teh ngahina kamsia teh monyet. Nyal teh amok. Oh, datang deui ka toko begitu geus beres balanya mulak cangkring. Ye, engko maneh jeung anak maneh jeung kabeh kamsia. Cek singgung. Kamsia naon? Teu puguh-puguh. Teu boga kahadean teh naon. Maneh jeung anak maneh jeung pamajikan sakeluarga kamsia. Mun asa puas bungkung. Ai singkona teh naon jema teh jual hatur nuhun teh teu puguh. Alah, aya nu eta kok dongeng jelema barengep. Beungeutna barengep baru tapak neungeulan beuna bulau segala mah. Selingkuhna tah beungeut, tapi beungeutna sisirian. Aing ngeunah, tak kieu nipu jelema mah. Kunaon? Tadi urang ke di pasaran gogorokan, copet. Padahal lain aing tipu we. Abdi pa copetna kabeh sia katipu aing ditereungeulan. Oh, melegug siapa? Aing ngeunah teh seuris. Aduh. Bari beungep. Aduh. Cek Bang Jujum, teu cuma aing nu ngirim bubur sakitu ge. Kahibur mun hayang mun siapa siaran pake jam 4 sakitu biar SMS. Jangan bubur bahe. Dan nepi ka jam 4 eta Surabi nepi ka tinggal sabola-sabola. Aduh. Si Pais. Jeung ka urang mah ngirimna teh teu laekeun ka kanu sajen mah di. Karena dia lain mah moal. Meureun maneh teh buat ting pengkhianat teh tukangan urang mangaririm kana dosa sajen. Halah. Buah leuwih loba. Nya. Tapi Surabi wayah kieu geus tutup biakeun. Manya Payu pisan, jual antri. Jelema teh kataripu pisan ngadon ngantri atuh di tempat Surabi. Surabi make nomor atuh naon juga rek dikuris we. Siga rek disuntik baheula. Resep dicalukanana nang bojong pitung. Baheula mah di puskesmas baheula mah. Tigana Surabi kayak gitu buranya. Dengan Jajang si durian. Terus kujuragan mantri kasapat naon? Coba dibuka. Aduh. Dikumaha nih ku dokter sungguh teu di baterean. Aduh. Eta di rumah sakit ibu-ibu ditanya kanyawat naon ibu tuang putra teh.
teuing da dina borem ditulis penyawat bedres. Baru beres teh ngaran penyakit benernya. Oh, atuh. Bapak tadi kira Pak cek dokter dipanggil. Tuang putra bapak teu damangna repot. Naon geuning naon? Kanker otak. Omat tong dibejakeun ka budakna. Ieu mah. Balik ke dokter teh lain teh kalau kau dijual sawah aing sabaraha hektar ujang nu penting sia cager. Geuning sia teh kanker otak penyakit teh. Itu saya kerbala keur di optamo dia keur geri-geri poge seuri. Geuning sia teh kanker. Anu seri masuk Sunandar. Saya karena keluar erek lalajo di Paramount, bioskop Paramount. Heeh. Manehna ka keluar lalajo. Terus saya lalajo, meuli jadi karcisna rame sia film aing lalajo deui cenah. Bus ka jero lalajo bareng. Didongengkeun kabeh jalan cerita. Geranya turun kaleng teh dialungkeun terus ditembak. Eta kakara keluar jeung bioskop aral. Geratnya sih teh naik kuda geranya tah dibulit gerak utamang. Cek teh geus atuh balik ayo urang dongengkeun di ieu mah. Aduh. Ya tuh udah kasadayana orang teh buah lagu tuh hiji mah kok kagok setik deui ngobrol resep kene euy. Nya resep kene mumpung keur daek. Anjing seger ya penting masa hegar teh. Pendengar Radio Mara, Anda masih tetap bersama Radio Mara di Bandung. Saya dikawani oleh Asep Truna dan Wildan Nasution pada malam ini. Sampai jam 4 kan? Sampai radio Anda hancur. Ya, sekarang banyak yang mendengarkan di pos-pos jaga, di kantor, di rumah, di atas genteng, di dalam sumur. Dan tidak hanya di Kota Bandung. Tidak hanya Kota Bandung, Sukabumi, Garut, Tasik, Cirebon, semuanya mendengarkan. Jawa Barat punya, Subang, Australia, sampai ke Perancis. Kang Obet biasanya sok teleponnya. Ya, menempuh sana beak. Oh iya. Itu pakai pulsa di Australia mah bebas nelpon. Iya. Halo? Halo? Ebi, Bulan. kan tipe teh naroskeun ieu nya. Ulah cak ketinggalan radio. Mohon. Aya naroskeun ieu ngan teh alamat Yayasan Timbangan Bandung. Mohon. Eta teh alamat teh di Jalan Pasundan. Pasundan? Nomor 48. Pasundan 48 ya. Yayasan Timbangan Ten. Mohon eta teh Pak R Busa Bahid we naroskeun. R Busa Bahid teh bilih anu priyogi tah tos dicatatkeun tadi Jalan Pasundan nomor 48. R Musa Bahid. Raden Musa Bahid, Bapak R Musa Bahid. So. Dinten Kemis sareng dinten Senin. Naon Pak? Ayeuna Kemis sareng Senin Kemis gitu nya Pak. Mohon. Tadi saya naroskeun deh Pak Ibing. Mohon. Pak Ibingnya. Pak Ibing teh lain tirode mah teh di KPI tahun 70. Mohon terus. Terus tahun Mun kumaha naon haruskeun anak mun. mun eta teh bosan gitu. Mun tos pinten tos. Tah kitu. Mau kontu hoream nembalanana. Urang bosan kumaneh hungkul. Ya sarua we. Kasih truna. Kieu orang bernapas bosan henteu pan teu. Aduh. Sareng saya. Sareng Nin mana? Nin Amon. Ibing, Kulan. katanya dah dongeng neon obe misalnya tukang ini mah rame. Mohon. Mau di tukang Ibing yang rame wae. Mohon. Tapi abdi teh kieu tadi teh turun lampunya. Mohon. Eta nu waktu bus di Jakarta orang Sunda naik bus, abdi teh nguping. Mohon. Naon tambah kumaha nyetopna gitu anjeunna bade. Oh, jadi di rewind cenah meureun. Kewe atuh milarian urang Sunda nu kana bus, ibu taroskeun we. Nu nek kitu ih. Iman ka dia Iman. Mun mangga. Nya Ibing. Mangga. Sok ya. Urang Iya SMS Kang ya. Naon? Saur Neng Mary cenah. Pamali siaran teu dugi ka rengse teh uihna sok dipegat jurig. Ya tah aya ibrik-ibrikna leuwih pamali. 11 ge teh sawios cenah abdi mah Rido ngupingkeunana ge teu nuhun cenah. Eta aya handapna MB we. Naon? Anu pamali mah nu ngadengikeun teu barang bere. Anu pamali mah urang mau pamali nge SMS-na ka dinya.
Oh gitu ya. Nah dikira teu nyerieun. Ya. Siga heureuy gai bogoh mah hese. Beureum kadeuleu rasa. Kacipta kumaha nge-SMS hareupeun urang aya nyeri maksudna meureunnan ulah kanyahoan ku itu. Nya lewes ka iwil. Beureum kadeuleu beuntak. Nyerieun hate matruna mata urang mah Kang. Sing tumari makan kadar anu belah tinu kawas. lain tumari mah deui aing mah peurih rek tetapa. Nyeri aing mah. Di mana Kang tapana Kang? Hah? Tapa di mana? Teu nyaho pokona mah. Punten abdi lu. Keur peurih hate. Ya pagi anu 3 tahun teh ya tuh. Keur tilu hate. Kang geus sing sabar lah. Ngarek teu sabar kumaha tuh nge-SMS. Heuh mun aya SMS mah kana di Pika Bogoh di mana-mana ge. Nya nyambungna pas. Nya, jeung jiga heureuy tapi nya. Eta. Ieu pangkai tukun ulah ditukeran kurunta. Tah. Teu na dina hareup atau liat mana ke gigireun jok. Hare di jerona kaset tungkul. Ulah ningali dahareun di jerona kaset jeung duit. Jeung ulah pahili ieu mah urang ieu nu sahiji-hijina polos. Ieu nu dewek. Tah kitu. Jadi ari rasa cinta maka geus teu tereng aling-aling deui kan. Meri teh. Meri geus teu make tengang rasa cinta. Heuh, geus nyaho urang aya der atuh nge-SMS kadinya. Heuh mun ai kadodohna kadinya. Se nyolok mata buncelik tah. Ese truna, ese. Ngan iwal ti urang we lah nu mengalah untuk kalah lah. Kudu sabar we euy. Lain mengalah untuk kalah atuh kalah we aing mah. Teu make mengalah ge. Urang mah Wilujeng. Bu Yeti nu watir mah. Mah nyebut yang Mary anu mah. Bu Iwil. Bu Yeti. Eta mah Bu Yeti, ieu mah Bu Iwil. Bu Yeti nu watirena. Kumejot hayang nelpon, teleponna can kabayar. Sia mah panasan si Wildan menang Mary derer maneh atuh hayang ke Bu Yeti. Si kabina-bina ting maneh teh. Eta ti mimiti siaran di Mara paribasa bade ngintun apel, Bang nepi ka ayeuna. Kudu sabar si Wildan ge hasilna ka Mary teh ku sabar. Ai maneh mah gede amek kitu modekeun. Tegeuna. Nyari amek-amek ting mah eueuh ting masih amu kuat mah dijakulin. Pusing daripada teu mah. Halo. Akang, Ya. katanya Kang Ibing, katanya soleh. Cek saha Kang Ibing soleh? Kata Kang Ibing. Asep Teruna yang soleh Asep mah. Teruna. Tah yang soleh Asep Teruna henteu protes eta mah. Jangan solehnya, hanya kiasan. Kedah sabar. Lu ieu mah puitisnya ngomongna nya. Kebayang. Lamun rumah tangga jeung arti mah apa saja dengan kejo teh. Oh gitu. Kang Ibing. Akang. Ya. Wah, urang menyeri hate ku awewe mah. Kaina karep mau narima telepon awewe. Diana nungguin lagunya mana? Dianggap masa Diana daek ngaku lalaki mah. Awas ya. Begitu rek diputar dia lagu kabur menang ka nyeri Kang Ibing bedok. Kang, Kulan. jawab. Bilang sama Kang Asep. Tutung meureun ku ka pangasa awaking. Jawab. Itu teman Asep Sunana itu teman. Udah ya? Ya. Ya. Wah. Mursitu nyeun sumur tengah situ. Nah, untuk buku. Halo. Assalamualaikum. Di kabul si Truna. Mudah-mudahan si Truna sing nyeri leuwih ti urang. Sieun kasebut bokeh teu boga duit keur bayar telepon. Kang Haji. Kelah. Eta Iwil atunya padahal mah tong ngahajakeun teuing nya. Dari cinta mah saya bisa dicari. Tong atuh tong diawas di payuneun Kang Haji atuh padahal. Abang geus badami duaan atuh. Gitu. Kapan eta mah pesan amanah, teh amanah. Eta mah meni nyolok mata nyolok Mata ganti ayeuna ngaranna Mary Siletwati. Waduh. Mun teh Yeti, bageus teh Yeti bata koningrum deas adapna. Aya kitu nya. Atuh da bongan pajarkeun Makanya baton ningrum pres. Aduh. Leuwih teh. Yeti bata kopres ningrum. Keun we kumaha nu nyarios Mohon ya Kang Haji nya kan sing tawakalnya. Mangga nuhun piduana aya. Aya nu mangwatirkeun Truna. Salam. Aya nu deudeuh. Mang deudeuhkeun. Aduh, urang mah. Halah, Teu boga hate kumaha teh nya Mary teh nya. naon? Eta bisa radikal gitu. Kae naon dari apa amanah kudu didugikeun kitu.
Da aya teh beli teh dibaca kabeh. Kan Kang Wil urang hajakeun urang pepanas teh dibaca kabeh ku Wil da. Mana katempo pisan. Pitana tuh pinat Eces mah keun antep. Urang hayang eta hayang puas kitu. Kitu Marukankeun teh Kang. Mata ayeuna mah geuning lain nu jauh. Eta Ibu Iwil teh kitu. Nya Ibu Iwil. Alah, kok aing diproklamirkeun ye. Kanggo Ibu Iwil ada sagu ada talas kalau dikirim lagu harus dibalas. Ibu Iwil ada sagu ada bolet kalau dikirim lagu joget. Nah, sia teh mah jeung eta teh radio mana sok ane. pada zaman baheula. Bala gini. Kanggo teh ningrum di Cibaduyut beli pari kidul. Obat teh anjing urang arisan teh. Sareng bu ai atuh anjing urang ngalalotek ieu ngariuk gitu. Radio itunya. Jalo ya Robi, eta teh tini kamari meuni penak jeung abdi. Ih meuni bogoh teh abdi kana kabayana da. Teh tini amang atuh ke studio. Tuh, ulah hilapnya sen keripik sampe. Eta si sate empo sapo deui teh. Pance. Muneh teh nurutan eta. Dadamang pance teh. Menuju tedamo. Tapi favorit eta banyak penggemarna. Eta seangkatan jeung Kang Ibing teh. Teu nyaho. Ya udah Kang Ibing terang angkatan jelema. Tarang ngangkat jelema. Urang mah teu pati lincah ayeuna mah nyeri. Nyeri Langsung drastis Kang Ibingnya drop langsung. Nya atuh. Wah atuh pogo. Iya. Nyolok mata buncelik. Nya ada memang ngahaja. Apa? Ada yang bilang bang budak lain kan ukur hiji. Eta nu dibawa bieu martabak, nog, surabi, angun soto, bubur. Pas kadinya atuh udah mau kamu najik da. Kabiyeti? Lain Kabu Iwil. Oh, ka Ibu Iwil. Kabu Iwil langsung mero. Ono Wil, kalau pasan itu bilang Metro. Marukana Metro Jaya. Udah hese. Jangan mencari kesenangan satu hari untuk menderita yang abadi. Oke, si Truna itu tinggi pisapatna maneh. Pencipta lagu atuh. Jadi, marilah kita bermain bunga-bunga sambil bergurau. Ah itu. Karena keluarnya rasa kasih sayang dan rasa cinta itu dalam gurauan itu. Jangan bermain api kecuali dekatmu ada belanwir. Itu bebas. Iya, jangan. Ada sagu, ada talas. Aduh. Kalau dikirim lagu jangan malas. Aduh. Iker kan narik ujian mah gitu. Meuli gini kartu pulpen aja buku pilihan pendengar teh neukeuan ka mantai meuli teh. Ari iklanna Martabak Aceh di Bandung Malaya 2. Si Badak Kanel. Radio Adi Surya. Aduh, namanya tambah sekarang. Kunjungilah Ambu. Geus kolot tapi geringan. Di dunia cuma hanya satu, seorang nenek-nenek yang selalu memakai kaos kaki. Ambu lah namanya. Pejakeun ku aing terus. Pasti nasihat guliper. Aduh. Aruna, ya teh kamana jauh kene ka tempat HS teh ke Masjidil Haram teh balik. Acan waktuna jemputan canaya. Lembang memakai kaos kaki digusu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu ke abdi teh. Neng Silet. Alah Neng Silet. Kang Asep pun dipintaran milarian nami teh. Kayung-yun. Teu sakancanan bedogwati. Atuh. Mary Raga Jeningrum. Ayo wae. Mer. Abdi teh nya SMS ka Kang Ibing di Pareman, kan teu katampe nya biasa dilepaskeun oge nya. Saren katampi gitu. Mer. Jadi gimana ya? Susah untuk dibicarakan, itu hanya hati lah yang mengetahuinya. Bisa komunikatif dengan rasa, Mer. Udah kumaha tuh Abdi? Nanti 4 mata lah kita bicara. 4 mata masih tukul. Laptop. Mary Andan. Leuleuk kumaneh Trunas? Sugan mata aing ucap kejep ka maneh henteu. Sugan aya pamor bahagia. Pokoknya mah Kang Ibu teh judingin we namanya. Lah teu aya pokona semenjak eta SMS. Terus jantan kulmen gitu nya. Makanya janganlah bertindak itu janganlah sembarangan. Abdi kedah kumaha? Jadi eta nepi ka ngajual baterai eta keur meuli SR eta meuli pulsa. Baterai nu pergi aliran. Tempo aing aya reaksi eueuh. Kumaneh.
Eta tinggal aing lempeng ningali si Koko. Mary. Itu udah lempengnya. Ulah, pakailah rasa. Anda itu seorang wanita. Wanita itu lunak selunak kapas, sekeras baja. Dan ternyata cinta itu sensitifnya. Sensitif. Tapi membela. Kita SMS li iwi sayang. Aya hareupeun urang mah sabar kasih beda. Sigaro. Eta Kang Ibing mun dendam. Urang mah sabar barukan urang rasa pas bener teu gitu. Ayo urang mah sayang bedan. Siga heueuh jeung bohong mana nyaanan. Si WK, wanita kamuflase. Mau ai mah. Iya sih kira ya. Tapi bukan ku dendam si WK. Tahu rek teh Kang, wanita kamuflase. Kasih amu mah saya kakak maneh. Si wanita kaos kaki. Lah ada mun nyaon mah ngejat teu apalun ada teu Wildan. Tadi rek balik terus ada duit 5.000 mah naon? Beak bensin euy mobil. Teu nyahoeun. Aing 7.500 kan. Bangga. Aya kitu ibu. Terus lah geus jam sakieu urang teh lain teh sono nya da waktu nomeureun. Kasadayana ieu naon sanu telepon halo. Kasadayana Wilujeng sadaya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya.